Pokoknya orang di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wow, juri Gantarawang sanu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak. Atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba anu liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan itu bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Udah liwat kadinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam seberapa ya? Oh, juri anu berarti. Ayo, guys. Nih guys, nah, nyahuin ya nama jam sakean juri anu, jam sakean juri anu, jam sakean juri anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Lain lalagaan mantap kejideeng gagah teh lantaran naklukkeun juri-juri dua didinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah juri anu juri poe anu juri jam sakean juri anu. Ji itu juri ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masya Allah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna. Engke peting malam Senin saha malaikatna, engke malam Senin saha malaikatna, engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wau. Geus lamun urang endek melet, mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta. Atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. No. Wirid udah gitu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampaikeun ya gampang ge Sarwiti mah nu penting teh sogokanana we. Ka ieu keur carita dunia seperti eta dunia gaib aya dunia malaikat aya dunia juri atau Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah teu wani teu ungkulan leuwih loba nah strategi perang teh kos kitu kecuali lamun pernah di Gunung Karang kabeh di Pandian di Sumur 7 Masya Allah sebelah 40 encan tiupan irungna angin irung batu mah napas dan nama jadi beliun wah di Indonesia memang kumaha gitu di Indonesia malamun geus bebeneran ya perang ya ulah coba-coba geus bebeneran angin dikirim di Gunung Karang jin di gunung dikirim di Gunung Anten juri dikirim tuh itu si anak gara-gara Gantarawang urang mah nonton main mendingan makhluk halus pengen gitu perangkat itu Jakarta ajurkeun habak tuh lain bohongan beneran ini malah dalaga aya suhu jadi ge milu ngaji ku ari suhu
Karena asal berbeda itu suhu ngaranna gitu. Dengan kukudangna gede teuing teu kuateun batur. Taya di Indonesia ulah coba-coba encan Lampung, encan Medan, encan terus ka ditu Aceh. Masya Allah, loba sejarah mentak disekep di Belanda. Sejarah mistik-mistik Indonesia teh masih dikaji ku ari di Belanda. Lantaran nyana di dia 3 abad. Loba keanehan-keanehan di Indonesia. Masya Allah. Ngan gua ari keur tararenang we. Caricing. Geus derawa ulah dikira orang Indonesia. Oh. Loba nu kos kararituan. Di mana-mana leuwih loba bilangan kupar ngaleuwihan kana 2 lipeteun urang, maka menang urang kaluar ti jajaran perang untuk menyelamatkan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. Itu masalah. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali keluar ti jajaran perang teh untuk taktik ngajalankeun perang supaya mantep. Illa liqitali, keluar ti jajaran eta teh deuk maju, disebut ngeles. Pencakan aya ngeles kos nu eleh, padahal mah deuk hantem. Pencak teh ngeles heula, jotos di luhur mendek ka handap, jotos di handap naik ka luhur, jotos di tengah pae. Atuh ngeles teh kena ta bakaran. Ngeles lah. Naik perang teh sarua baya yang les, sarua baya yang les heula. Ketika manehanana berhadapan jeung kafir, ditingali ieu keberadaan kafir teh leuwih dahsyat, ngeles. Ngeles teh mundur, tetapi untuk nyerang. Liqital mutaharrifal liqital. Ngeles untuk maju. Ngeles untuk nyerang. Oh masalah. Ulah sote ieu mah kaluar di jajaran perang sieun kemudian balik. Da eta nu ulah. Ai kitu mah ngeles, masalah. Atawa ieu perang lamun dilanjutkeun ngemoal beres lantaran eueuh cai, sementara nyana dahaga nu luar biasa. Wah, ieu mah ke lain pae ku perang, ngelel. Mendingan mundur neangan cai heula. Lain sieun tapi neangan cai. Perang deuk siap, manehna lapar geus 2 poe teu dak, atuh boro-boro perang teh diantepkeun ge modar. Atuh mendingan ge dahar heula bae teh kaluar di jajaran perang dalam rangka neangan wuduk. Oh masalah. Masalah. Daripada teu boga tanaga. Oh iya bakir cerita perang kampung damogos itu mah perang anu terlatih mah hiji korma kekuatanana ujianana seminggu. Hiji korma seminggu kuat. Lamun masih kene hiji korma encan kuat saminggu ulah ieu perang. Geus modal we di ditu. Teu beres sama prajurit naon damogos kitu mah. Hiji korma saminggu karak luhur agama. Malah ambean bae ambean teu kudu dahar ambean. Asal ngambe bae. Cukup. Ngambe doang. Tuh. Eta kos kitu. Kos jelema lapar kakarek ngambe saabna doang geus eueuh. Aduh. Santri lapar ti isuk sore ta sore anu masak ka ambe ta saabna geus asap. Aduh, asal kasur kalegleg gua ini. Lapar. Tak jadi ieu mah keur carita ngeles untuk maju. Ya, eta mah urusan taktik perang mah di tentara atuh aya.
di sipil taktik perang, di polisi taktik perang, aya di TNI. Jadi lamun urang boga raja gagah, mana-mana perangnya siap, mana-mana aya huru-haranya menghadapi, dihadapi dengan lapang dada dan mantap. Urang perasaan asa boga pamimpin kan ngeunah kumis mun aya nu kumisan, mun aya nu janggotan, mun aya cambangan, teu ngurusan rakyat, ngurusan janggot pe tungtung namanya.